Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng pangajaran basa Sunda materi ayeuna ngeunaan maca sajak kanggo kelas 7 semester 2 SMP Negeri 2 Darangdan. Anu bari sidugikeun ku Ibu Nyalira nyaeta Ibu Rina Supriyati. Tujuan pengajaran dina materi ayeuna nyaeta setelah mengikuti pembelajaran secara daring, maka peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sajak dengan tepat, 2. Menyebutkan panyajak Sunda dengan benar, 3. Menjelaskan unsur-unsur sajak dengan tepat, 4. Membaca sajak dengan jelas, 5. Menjelaskan amanat sajak dengan benar. Aya sawatara hal nu kudu diperhatikeun dina maca sajak. Di antarana nyaeta hiji maham eusi jeung unsur-unsur sajak anu rek dibaca. Anu kadua maham kana teknik-teknik maca sajak. Unsur-unsur dina sajak. Anu kahiji nyaeta tema. Tema mangrupa inti tangtungan karangan rekaan anu jadi pamengkeut sagemlengna eusi karangan. Kulantaran kitu maham kana jejer sajak anu rek dibaca teh kawilang penting, sabab unsur-unsur sajak liana museur kana jejerna. Nu kadua suasana. Suasana nyaeta mangrupa kaayaan atawa situasi. Dina sajak suasana teh mangrupa hal anu manghirupkeun eusina. Antara suasana jeung jejer teh kudu nyambung. Anu katilu nada. Nada di dieu nyaeta nada nyarita saperti ambek, sinis, pasrah jeung sajabana. Dina sajak maham kana nada teh kawilang penting. Maksudna ulah nepikeun ka papalingpang dina ngedalkeunana. Anu kaopat rasa. Rasa raket patalina jeung suasana katut nada. Rasa di dieu nyaeta ebrehan rarasaan anu hayang ditepikeun ku panyajak, saperti pika bungaheun, pika sediheun jeung sajabana. Anu kalima wirahma. Nyaeta dina maca sajak raket patalina jeung lentong. Halon tarikna sora katut anca gancangna maca. Urang kudu apal kana babagian sajak. Mana anu pantes dihalonkeun, mana anu pantes dibedaskeun, mana anu kudu anca macana jeung mana anu kudu gancang macana. Kagenep sora. Sora atawa vokal mangrupa unsur di luar eusi sajak. Dina maca sajak sora kudu bedas jeung bentes, tapi teu ngandung harti kudu gogorowokan. Pamaca sajak anu hade mah kudu daek latihan olah vokal. Anu katujuh paroman. Paroman maca sajak teh kudu dibarung ku paroman atanapi mimik anu luyu jeung bagian sajak anu ditepikeunana. Tapi teu perlu kaleuweuhi. Robah-robahna paroman bisa katangen luyu jeung suasana nada. Katut rasa sajak anu ditepikeunana. Anu kadalapan pasang peta. Upama urang maca sajak sadar atawa henteu sok dibarung ku pepeta. Malah aya kalana leungeun jeung suku milu obah nuturkeun bagian sajak anu dikedalkeun. Mung sakitu pangajaran kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.